Sepul mana mah boga bapak teh ini teh hayang ngalasuluh-suluh acan. Eueuh jangan nyangu-nyangu acan ieu teh. Atung ke si bapak di tayangan ngakut suluh. Heueuh jug teangan papa maneh. Salah kita teh hayang ngalah-ngalasuluh acan. Eueuh jangan nyangu-nyangu acan ieu teh. Pak keur naon? Budak aing. Sok pikiran kakolot teh yuk. Aneh-aneh tong sok pikiran kakolot cicing ah. Aya naon sabuah maneh ka dieu? Tadi awewe saha? Nya awewe mah awewe. Bejakeun ka si mama? Jempling ulah dibejakeun. Bebejakan indung maneh. Sok minta duit. Duit. Nah kana duit. Hok dibejakeun. Geus dibere. Goblok debet kepangih ku lagi. Ieu 5.000. Embung ah. Nya hayang sabaraha? Hayang 50. Goblok hayang 50. Geus jeung asal boleh bebejakan indung maneh ieu. Tah 50.000. Geus jug. Ojug ini. Aduh aing kepangih ku budak euy kumaha nya duh. Aing baring lah bang teang we. Mas, si bapak teh aya jeung awewe. Di mana? Di ditu. Mana? Di ditu. Bang Teang. Ayo. Duh aing. Iya, salaki eueuh nu gawe teh awewe jeung budak ngalasuluh hari ieu ngadon jeung awewe. Ngaku ulin jeung awewe henteu. Henteu ulin jeung awewe. Kade Sepul. Naon maneh Sepul bebeja? Henteu. Anas dibere duit 50.000 anger we bebeja. Kudu nyalahkeun budak. Wah, aing mah dititak dibanjur boga bapak kitu mah. Mama geus we banjur bapak kitu mah. Ongko jadwalnya dong. Ini tinggalkeun bapak nu kieu mah. Aduh suwe.